Subre. Dek kebelah mana neuneuh tegeran tadi ka poho euy. Kebelah dieu da asal mah. Kita tanggalan ieu asana teh. Tapi lain, belah dieu ge euy. Dek kanyaah eta urang si bangen teh leungit mah euy. Belah dieu pokona teh. Di mana dek euy? Da di cirian kurokrak dek teh. Dek cilaka leungit mah ieu. Lapor urang ngan hiji-hijina teh. Moal aya nu ngangkat dek euy. Sapaur he. Mang cece biasana nama da. Sok ngobor ti peuting teh. Sok cepot-cepot kana urang dek hangeutna teh. Dewek belah dieu asana teh tah. Tah jero-jero nama belah dieu euy. Tuh lauk sing arah jual beunteur naon teh. Da deukeut tangkal dewek teh neger teh. Tangkal ieu beungeun teh ieu di dieu. Bagung ieu liang nama. Bagung teh saha ieu nu ngacak-ngacak liang belut dewek. Goblok urekna eueuh di ieu teh. Deka curiga aya belutan beunang bauna teh deka. Kat aya tapak ngodok sagala rupa gereweh kieu liang dewek, ceungceuman dewek. Bagung cangkang keong hungkul ieu moal gagal. Lapor kieu carana mah. Bari liang cai jadi sedih. Rek sedih leungeun mah moal gagal eta belut. Lain milik Gusti. Baelah. Useupna deka euy nu nyaah nama eta teh. Bangenan nang nyieun eta teh useup istimewa. Agung teh tina perbeko. Katika lapor kudu balanya deui dewek kieu carana mah. Bagung teh. Kudu kasih mah barbar ieu mah. Balanya deui dewek mah. Agung teh. Capek deui dewek ngajieunnan urang. Ceureuh Ayo suju urang meuli urang jadi we nama kasih mah barbar lah. Tama kaguk init ieu teh. Alus lokasi nama leutakna ieu moal gagal. My girl. Pasti galade ieu mah suju belutna we. Barang hakan ieu mangejo ieu cenah. Ayo, bro Launan Lain dek aku saha eta suju urang dewek euy di gubungna. Goblok-goblok teuing jelema tega. Ku dewek diengkeun di teger. Kapanggih jelema mana ku dewek dipejatkeun datang kurang naon gitu man. Maelah nu geus manggeus. Pokona mah teh hayang nyaho dewek lah. Pokona si kabetar gelap nu nyokot urang dewek lah. Aduh, tulung, aduh, nyeri. Hayang surat nu tulung-tulungan eta teh suju euy. Saha euy? Dek lah, blah dieu beungeun teh. Aduh, asa gede wadi Mbah Gangga eta mah suju. Bah, kunaon Ki? Aduh, Badi suju. suku ya, kesulit, Cing lah. Men, tulungan men, Aya Ki kunaon Ki? Hah? Men, gitu kesulit deui suku, sing seremih deui, aya ubar tuh, menta ya, yang berdarah sakit men, boga teh. Aya obat mah kieu ge. Ngan ieu mah euy obat nyeri paragi peredam nyeri beuteung tina godogan cai jamu. Cobalah ajaran heula. Nelah ubar naon we lah. Ting mah cager we. Pahang nih men. Nuhun ya men nya. Tadi teh balik ti huma. Ting aya naon jongcong ieu kana suku. Nyeri euy. Kaseuit deui we jadina teh nyeri suku dewek. Lain lamun panggih jeung si Beben bejakeun balik kitu bantuan dewek di huma. Keur melak jahe dewek teh. Ampun, boga budak nu eueuh nu mantuan hiji acan. Nyaho kolot keur kieu oge nyeri suku. Bagong beuteung dek sing bulik bek deui ya suju. Kaseuit deui ieu beuteung dewek. Kudu nginum heula cai jamu deui dewek ieu mah. Bagong aduh sing bulik bek ieu teh cilaka ieu ngising deui na tongong maneh suju dewek. Bang si mah barbar teh Aduh, Bagong dek geus 2 poe ieu can cager keneh nyeri beuteung. Bagong teh gara-gara kolak waluh tah dah. Dek teh najis ngalebok ka kolak waluh deui Oke mah. Ayo buru suju bisi keburu peuting, bisi si mana ngenong ka imah si bule. Ayo buru kemon suju, urang kebut eta mah. Hayo, sia. Tadi dia teh sieun di kalapati lu teh baheula mah suju euy. Kalebah kebon Pak Abbas teh. Diriwana gimana kumaha mah tekan hayo buru bisi keburu peuting. Ka mana euy?
Arek nebang di mana sih ketan euy geus liwat. Aing ieu Cikaso jadi kieu gara-gara banjir bandang teh Ciriteh teh abongna teh. Ieu teh sawah aslina teh. Ketika kakareueum kieu. Ampun deh jadi gersang di ayeuna mah. Tapi deh resepna teh caah teh sok loba lauk di wahangan, sok loba kulah nu dalebrah ti hilir. Jeung nu boga kulah mah musibah euy. Tapi jang nu nguseup mah berkah bagong dengan kejo. Duh, bangun areueuh deh kasuju euy si mana oge geuning tari iseun. Bangun nu nguseup deui kulahna ge. Mana geuning pamancingan ge eueuh deh kah. Iya da mun salah mah. Bagong ka bawa caah bangun teh euy pamancingan ge suju. Deuleu itu. Makarunya deh kak euy. Mak. Bangun areueuh deh tapi aya senang lama itu teh da. Si bapak eueuh teh kamarananya. Turubuk ketika beak da di teh lobak. Turubuk teh ka bawah pali bangun teh ku caah deh kah. Turubuk sakitu geledena mah rontok sih mah. Mak. Marana euy. Bawa keur nyieun konten deh kasih mana ge euy. Ting hee sugan di jero. Cicing sia di dinya. Mak. Assalamualaikum. Ais. Ampun, Mak, ampun. Ieu dewek mah, homen. Aya naon, Mak? Bangun keur boga masalah euy, meuni katargang kitu deh kah. Eta aing teh keur ditengan lesing ge teh kuda can kesetoran. Sia buah ka dieu teh ditahan lesing lain sia. Naon dewek ka dieu ge arek meuli urak, Mak? Sumpah demi Allah teuing. Tuh lesing geus ngabring geuning ka dieu tuh. Aya masalah naon deh ka jeung leasing, Mak euy? Ketika ngalabring kitu ka dieu. Eta arek nyita kuda aing euy, urang gablogan ayeuna mah geus ka dieu mah puguh kagok gila mah. Aduh, deka moal di luar mah, arek balik heula moal ikut campur deh kah. Kitu kieu aing teh meureunan inung sia. Kuat aing ditinggalkeun sore jak di parang bergoblok ting sia. Itu malin ngajak diskusi mah ngajak hanyat sia tong loba bangun sia hanyat buru bantuan aing. Halah deka heueuh hayu lah. Tenangnya tong sieun da ku aing geus teuneunnan ranjau jalanan. Bagus atuh kemon. Hayo ku sia kitu ge lamun kayak dibere aba-aba ku aing pencet tombolnya ku sia nya. Pokona mau gagal lah men. Punten, Ma Barbar kumaha ieu setoran tos 2 bulan katinggalun. Wayahna kuda ku kami arek disita Tak kurak mah kagarak 2 bulan ge aing telat ku arek main sita sia goblok ting. Lamun masih keneh teu diserahkeun, wayahna ku kami arek dirampas paksa. Tada ge ku sia mun bener mah sia aya kawane ka di goblok sia. Ulah sok loba ngabangus lah haye buru serahkeun eta kuda. Rek digubug. Ka dieu sia tong gogorowokan dirinya ya kawani mah ka dieu sia. Pencet men. Lain teu wani dewek ka ngahargaan kolot we heuy. Aduh atuh kulodik. Kurang. Ayo bereaksi kemon men. Oke siap, Mak. Kita habisi mereka lah. Semodar ka hiji, Mak. Nyipat ini. Mak, hati-hati, Mak, Kajeng. Men, bantuan aing belah dieu men. Oke, siap, Mak. Hati-hati, Kajeng, Mak. Ini kudek di bantuan, Mak. Ragem geuning, Mak. Siap. Beunang, Mak. Tanggung bukir ragem euy, ubrek Ciriteh hungkul imah, Mak. Ieu teh meuni ragem kitu ieu teh grupan si Epon, Beunang. Mimis lagi beak mah menta mimis euy. Eta ngagubug bedieu sakitu lobana sia teh kuat ngagubug mimis goblok teh sia. Mak, beunang, Mak. Cokot mimis dari itu anak kerja jodog aya kerja jodog buru. Itu anu datang momentum make bedil gede geuning naon itu geuning ku ben buru men cetak men. Siap, Mak. Bagung ngarusak jaket euy bedil kitu. Keceng podek. Bagung teu keuna rasakan ih. Jaket. Ayo men, tembak terus men, habisi men terus men. Terus. Jadi laun mah bedil deka bocor ieu kompana mah. Bedil goreng patut ke digugubug goblok atuh sia kunaon mun digugubug ka hidu sia bedil kitu patut. Mah itu tuh itu makan mama euy. Maburu tulungan mah ieu bedilna pejet ban. Si bangsat. Mah imah macet euy bedilna oge euy. Deka. Aduh kudu diganti mah ku cuplis euy. Modar teh, Mak. Wow, mantap. Eta karak incu aing ngaranna. Ngan geusna pasti dewek jadi buron, Mak euy. Deka. Ayolah, aing marek ngeunong ka si bule anya. Karak buron saeutik eta dewek butuh urak aya teh, Mak euy. Urak dewek eueuh anu maling euy kudu ditegekeun. Eueuh, kayak lagi ka bawa caah. Atuh mantak naon sia tadi meuli urak ka itu nu geus jadi di si Umar bener tadi kaliwatan ku sia meureunnan karak urak-urak wae. Eta era lah dek boga hutang jejer lubang jeung kuina can dibayar. Ini sia ka batur mah gablek ka era geuningan. Ka aing mah gablek hutang 2 kilo ge urut ngalong ning kamari kuatan dipopohokeun ka aing mah sia goblok. Bapak sia ge pan butuh balanja deui meureunnan sia hutang kopi, nanaon rokok, enog, nanaon eupan.
Ayo orang ngopi di eten si bule ya. Ah, moal bisa cing teh mah dek euy. Arek ka Usman heula rek nanyakeun ubar nyeri beuteung jeung ubar TBC. Ripu enggap ieu batuk pan. Hah? TBC, geus ka dokter can sia? Geus kamari ka dokter. Ngan kitu nya teh dokterna. Kalahkan tangah kanan beuleum hate ucing leuweung dekna ge. Cager eta teh. Nyata henteu, mantakan arek ka Usman oge neangan obat herbal sugan bogan ramuan, Mak. Euy, naon? Mak, hayang dipoto heula euy jang postingeun. Pan YouTuber terkenal mah teh euy. Hayang tuh deke minta foto emak jang dina basit kreatif gen. Oh, sok. Anak itu bisa ngagaya, Pan. Ah, kumaha we gayana mah terserah emak. Sok. Tak kumaha mun gaya kieu ye. Ah, gitu. Antes teh euy, alus teh. Masih fokus lama euy. Kaluhurkeun geningan memorina ge penuh, Mah, Mak. sampai kitu patutin gugubug isingan Aing kadinya teh na mau naon cangkel lain mah euy, ngagaya. dina karung teh. Turubuk lain mah euy. Hayang tuh menta daek turubuk mah, Mak. Eueuh turubuk mah ieu ge sukun dibawa ku aing awahinge kamari peukasa beula. Ciga tuh ari kasih Usman mah ka ditu. Suka buru-burit. Hoi nyamennya. Hati-hati, Mak. Salam kasih bule. Aduh, ripuh. Kat jadi kebawa kasus dewek. Kat jadi buron tungtung nama duh. Mereka kemana deh si Suju teh? Suju, bakat si Suju mah. Duh, garing gengrongan. Pengen minum tadi tuh. Megar pan sumut ke. Aduh, dekat jauh keneh di ka Usman oge. Saha dia teh jelema teh berjemur panas-panas. Mabok bangun teh dekah. Mabok komik jelema teh bangun. Loba teuing. Rupa-rupa ampun. Hayu Suju orang ka Usman teh. Aduh. Suka urut peuting. Let's go, bro. Suju euy. Sok bingung aing geus kieu teh Suju. Umur dewek geus 45 ieu teh. Tapi can aya awewe anu sreuk euy nepi inungeun budak. Kudu kumaha ieu? Kemana neangan nanya dek ka awewe euy. Loba awewe dina TikTok. Duh, ngan filterna teu kuat dek ka. Bentuk ciga ku Daniel ge kat bisa jadi kuda poni pan dina TikTok mah. Dek ka. Lieur zaman ayeuna mah euy. Yang anu bener-bener teh hese Suju enak mah duh kumaha tuh ya. Subrek